DJ Volsera Baraya goyang bal santai sok sanajan cicilan geus nungguan. Kopi balare yang ngumpul ngadagoan kick off bari nyieun geger tim favorit dibelaan nepi ka serak padahal dompet mah beuki nyirorot jersey anyar dipake kalawan reus foto heula keur eusian status di lapang bola muter teu eureun-eureun di kantong mah duit ngadon cicing. Statistik pamain di penjaga gawang nepi ka striker tapi tanggal kolot datang nyamperkeun ngajadikeun sirah beuki muter batur adu skor di grup WhatsApp silih eje lamun timna eleh abdi mah lain mikiran klasemen nu dipikiran bea sakola budak penting keneh panon can bisa sare final badag terhayang kaliwat isukna digawe bari ngantuk keneh ngudag rejeki sangkan dapur hanyat bola muter
anjeunna. Imah mah moal jadi tempat pangbalikan nu mata sono. DJ Volsera, urang goyang santai deui.
harga cabe milu ngalayang. Nu henteu naek ngan hiji, eusi rekening nuker ngarayap. Babaturan unggah foto liburan ka pantai jeung ka luar kota. Urang unggah foto kopi hidung jeung caption, hirup kudu loba syukurnya. Aya diskon, hayang meuli, aya promo, hayang ngiluan. Pas ningali saldo, langsung jadi jalma paling sabar sadunya. Duit jiga roda muter, asup isu ka luar sore. Can sempet diajak ngobrol, geus indik ka mana-mana deui. Duit jiga roda muter, muterna gancang teu make rem. Nu boga rekeningan malong, bari ngeungir nahan problem. Kadang hirup teh lucu, duit datang sok dibage-bage. Tagihan siga tim estafet, datang silih gentosan bae. Nu mimiti datang listrik, disusul ku cai jeung internet. Can rengseh mayar hiji, nu sejen geus ngadagoan deukeut antong. Kolot ngomong kudu nabung, urang ngajawab siap pisan. Tapi unggal akhir bulan, nu ditabung mah ukur screenshot harapan. DJ Volsera, nu dompetna ipis, tong pundung, sabab loba nu sarua. Nu penting mah ulah nepi ka hutang demi gengsi. Duit jiga roda muter, muterna teu bisa dicegah. Nu penting urang bisa ngatur, sangkan hirup teu loba masalah. Duit jiga roda muter, kadang loba kadang saeutik. Nu penting hate tetap bajan, sanajan saldo keur kritis. Dulur, duit memang jiga roda, kadang aya, kadang eueuh. Tapi ulah nepi ka kabagjaan, milu muter jeung ngalengit. Sabab nu paling penting, lain sabaraha duit nu datang, tapi sabaraha tenang nalika penting rek sare. Duit jiga roda muter, nu muter ulah ngan duitna. Nasib Allah